Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana pamugia pangeran tumetep nang tayungan karepun tarumetep melarangan kasadayana dulur anu di lembur baraya oge anu di kota mugia ning rasa rarehat arageng milik tur aya dina tang tayungan ana Gusti. Di zaman ayeuna di era globalisasi cek orang Sunda mah cenah keur ngiglan zaman. Urang ulah woleh gitunya kedah ngahartoskeun nilai tata kelola gitu. Tata kelola anu mana nu ku urang kedah ditingali. Anu pertama nyaeta tilu katang tuan anu dina sapopoe keur jeung urang. Naon nyatana? Leuweung. Nah, leuweung-leuweung ieu anu ku kolot urang ti abad-abad terdahulu bisa disebut sebelum Masehinya eta teh tos dijagi ku para karukun urang, mana leuweung anu kedah diangge, mana leuweung anu kedah ditutup, mana leuweung anu kedah dilarang gitu. Mah tidinya ameh era globalisasi henteu ngababak-babak kana leuweung anu memang leuweung eta leuweung larangan, meh naon ameh habitat leuweung eta kajagi, ameh hewan-hewan eta kajagi. Lami leuweung urang tetap asri gitu. Nah jadi kolot urangnya ditingali perspektif ti zaman kapungkur, makana ngadamel aturannya eta aya leuweung larangan, leuweung tutupan, oge leuweung garapan. Anu pertamanya eta leuweung tutupan anu disebut leuweung anu kedah ditutup, atanapi hanya orang-orang tertentu anu tiasa ka leuweung tutupan. Kumargi naon? Kusabab leuweung eta teh aya leuweung anu memang kangge pepelakan anu ngahasilkeun jangka per tahun gitu. 5 tahun sekali, 7 tahun sekali, 10 tahun sekali kakarak bisa panen. Eta disebut leuweung tutupan. Anu kadua nyaeta leuweung larangan. Leuweung larangan eta salah satu leuweung saha wae teu kenging lebet ka leuweung eta. Kumargi di leuweung eta teh sanes disungilkeun jeung sanes dimitoskeun ka hade, tapi leuweung eta teh ngajagi habitat hewanina, ngajagi tatangkalana, ngajagi sagala rupi anu aya di leuweung larangan eta. Kitu ameh henteu cepet punah, ameh kajagi ku sarerea da kumargi asri na Pajajaran, asli na Galuh Pakuan, asri na